Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Ibu bapak nu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiasa bermuajahah mugia majelis urang aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para wargi watu iman sadaya, pastikeun Bapak Ibu sadayana hidup urang teh, hirup urang teh lulus ujian. Ieu teh makna Bu. Naon margina sabab hidup teh ujian. Ujian teh naon? Ulangan teh naon? Tes Pak. Laras. Jadi kedah sadar hirup teh ujian. Di mana dasarna ayatna pada paos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kanggo naon? Liyabluwakum ahsanu. Allah nu parantos nyiptakeun maot di dieu teh teu aya. Sateu acan urang aya, urang teh teu aya, maka maot disebut ketiadaan. Wal hayata teras hirup. Kanggo naon? Liyabluwa gitu. Supaya lika lamna lam kae keur nguji anjeun, supaya Allah nyiptakeun teu aya terus aya hidup untuk menguji kalian. Jadi hirup teh naon Bu? Ujian. Sami dina surat Al-Insan geuning. Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun anjeun tina cai manina betali untuk diuji. Untuk diuji. Sokomo Bapak Ibu sadayana, jalma iman mah itu jalmi nu pasti keng ujian Pak. Karena surat Al-Ankabut ayat awal-awal, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Nah anjeun nyangka bakal diantep kitu bae nalika anjeun nyebut iman padahal anjeun teu acan diuji. Maka hakikat palawargi sana nu kenging ujian lamun jalma iman. Sabab walaqad fatanna alladzina min qablikum. Allah tos nguji jalma iman sateu acan anjeun. Kanggo naon ieu ujian? Pala ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ku ayana ujian engke bakal katingal nu leres imanna anu henteu. Anu asli, anu ori, anu palsu paslu. Nu palsu. Makana palawargi lamun jalma teu iman moal diuji. Siga jalmi teu sakola. Gitu. Moal aya ujian teu sakola mah. Gitu hidup keur jalma nu iman eta teh ujian. Kanggo naon? Kanggo ningal mana nu leres mana nu henteu. Lamun eueuh kana ayat awal palawargi surat Al-Mulku ternyata ujian teh liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala. Nupang saena amal. Sanes pang seueurna Pak. Pang saena naon bentana sae jeung seueur. Ari seueur mah palawargi sadayana disebut seueur itu tergantung pembanding. 1000 seueur saalit. Seueur dibanding 100. Tapi dibanding 3000 mah saalit. Abi mah zikir sapenting teh 3000 kali walah seueur. Itu dibanding 100, tapi dibanding 5000 mah saalit. Abi mah 5000 seueur dibanding 1000. Gitu, tapi dibanding 10.000 mah saalit. Maka lamun ukuran ibadah pas seueur-seueur maka moal aya batasna Bah. Palawargi sana makana sanes pas seueur-seueur tapi liyabluwakum ayyukum ahsan. Nu disebut ahsan mah pang sae-saena amal mah palawargi sana nu sesuai aturan. Nu sesuai jeung aturan. Lamun murang kalih ujian nu disebut leres teh nu sesuai jawabanana. Palawargi sadayana itu disebutna ahsan. Contoh Bu, dina zikir ba'da salat gitu. Karena Rasulullah idza faraga minas shalah, Rasul lamun beres salat istighfaro salasan. Istighfar sabaraha kali? 3, urang mah ek 30 ah. Cik jadi bener jadi salah Pak? Salah, sabab teu sesuai aturan. Sok sanajan langkung seueur. Leres teh gitu kagok atuh 3 kali abi mah 30 kali ge kuat, abi mah 300 kali ge kuat. Nah jadi sae henteu sabab teu sesuai aturan. Itu disebut ahsanu amala teh eta palawargi sadayana. Nah makana palawargi sadayana kedah bengkras gitu emutan urang teh hirup nuju di uji gitu. Siga murang kali Pak lamun keur ujian sok rada beda. Leres teu? Sok Pak di bumi wae ngapalkeun budak teh biasa mah tara ngapalkeun. Ayeuna mah ngapalkeun kunaon asa ngapalkeun wae hebatnya rajin ulangan. Oh Pak nuju ulangan. Tuh nu hoyong lulus PNS ngapalkeun. Hoyong ulus pada melan diajar, hoyong lulus ujian diajar, hoyong masuk perguruan tinggi tuh Pak kunaon Allah nguji urang supaya kualitas urang naik. Sabab aya ujian mah beda. Nah hidup teh palawargi sana itu diuji ku Allah. Bapak Ibu naon ujian dina hidup Pak? Ternyata bentuk-bentuk ujian teh seueur. Nu kapaham bentuk ujian teh nu kapaham biasana Bu hiji ujian teh lamun nu karaos pahit. Nu karaos naon? Pahit. Naon paria? Nu kumaha nu karaos pahit teh? Hiji lamun secara kesehatan badan urang udur. Tik-tik naon Pak tik-tik brek teh damang sakedap udur deui damang sakedap udur deui komo cenah beuki kolot mah nya Pak cek pun Bapak malamun beuki kolot awak teh siga baju butut cenah. Soeh di dia di kaput beres nu ieu soeh kaput deui nu ieu. Nah, ujian Bu diuji kuno pahit. Nu kadua usaha nete nincak nete semplak nincak semplek atau nete semplek nincak semplak. Itu meneh hese teh uji usaha teh gitu. Ieu teh geus usaha naon wae hese maju
kalah beak tanaga, beak pikiran, beak mau capek deh. Nah, bedanya jalma kafir mah midas tas yang disentuh jadi uang. Usaha naon wae maju, komo nu make roda didorong mampu maju. Urang masa kitu salat osok tahajud duha tara kaliwat pangajian maca Quran ngadoa ka Gusti usaha teh meuni hese ulah ngarasulah memang nuju di uji kunaon batur mah non muslimah geuning meuni gampang ida Rasulullah nguningakeun palawargi sadayana lamun aya jalma jauh ti Allah dimudahkeun dina urusanana pa'lamu annaha istidraj kanyahokeun keur disungkun palawargi hoyong ibu beunghar sungkunan alim sehat sungkunan alim tuh Pak diuji kudu naon Pak pait diuji kudu pait teh naon Bu badan nu kadua usaha nu katilu palawargi sana kahoyong teu kacumponan hoyong boga budak hese hoyong gaduh jodoh hese geus aya kelap-kelip leungit deui asa geus bray-brayan ngaleungit deui hayang boga budak anu soleh nu gampang dilelempeng hese tukang ngalaka saha budak teh nyalamun teu ka mana piraku kanu ngaliwatnya pun memang diuji Pak palawargi sadayana tuh Pak Bu diuji kuno pait mah obatna teh jawaban nu tepat sabar sabar surat Al-Baqarah 155 105 genep wala nabluwan nakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin wala nabluwanna pakai lam taukid pakai nun taukid stressing penguat pasti kami nguji anjeun bisyai'im minal khauf ku datangna rasa kasieun duh sieun budak urang geus baradag ek jaradi jelema moalnya sukses moal aya Bapak Ibu kasieun kitu aya bisyai'im minal khauf sabab sieun mah masa depan nu can kasorang wal ju'i kalaparan wa naqsim minal amwal kakurangan harta ieu teh usaha hese ieu teh kumahanya bari barudak biaya aneun ieu teh kumaha wasamarat kurangna buahan wal angpus kurangnya jiwa jalmi nu dipika cinta pupus wasamarat kurang buah-buahan wa basyiris sabirin pasihan kabar gembira ka jalmi anu sabar alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu ari hirup urang milik saha? Hirup urang milik saha? Allah. Ari jongko urang milik saha? Toko milik saha? Kebon milik saha? Balong milik saha? Salaki ibu milik saha? Istri bapak milik saha? Budak urang milik saha? Bapak ibu boro-boro jongko toko kebon balong istri salaki budak diri urang ge lain milik urang. Suka-suka Allah. Palawargi sadayana nimpakeun perkara nu karaos ku urang pait
Makana nu sabar mah inna lillah, dasadayana ge milik Allah, wa inna ilaihi rojiun, bakal uih ka Allah. Pahami takdir secara bener, maka bakal sabar jeung nikmat dina sabar nalika diuji kunu payut. Kunaon teu bisa sabar? Sabab hiji kurang percaya kana takdir, nu kadua rarasaan hirup teh milik urang. Sering digambarkan Bu, indikator hirup urang lain milik urang. Hiji urang udur, leres teu Pak? Lamun hirup urang milik urang mah ulah udur, tiasa nahan. Palawargi sadayana sumpingna panyakit, berarti memang lain milik urang. Teu aya daya, teu aya upaya. Dokter jantung aja kena serangan jantung, dokter asma kena serangan tuh palawargi sadayana. Nu kadua tanda hirup urang sanes milik urang ngolotan ngoraan. Beki dia beki kolot beki ngora. Beki ngora rarasaanana. Rarasaan mah ngora asa pantes ka ABG. Padahal geus ABC. Pak. Nu katilu tanda hirup urang sanes milik urang maut, Pak. Palawargisna maka pahami Bapak Ibu, hidup teh dikuasa ku Allah, hidup teh diuji, salah siji ujian nu pait. Maka jalma nu bener iman bersabar dina ujian pait, bahkan sanes sabar Pak kadituna nu bener iman mah jadi ridho gitu. Kunaon ridho? Da ujungna takdir di Allah mah nu pait nu amis teh asal bener sikap jeung jawabanana happy ending. Naon Bu? Happy ending. Itu. Palawargi sadayana kieu. Ujung dina hirup mah palawargi sadayana sanes amis jeung paitna tapi bener ngajawab soal. Bu, sebut jalma alus lamun diuji kunu pait sabar bahkan ridho, sabab Allah mah teu pernah ngadolim. Mungkin Allah nguji kunu pait, wa ma asobakum mim musibatin pabima kasabat aidikum. Urang keng musibah goreng teh nu teu raos karaosna ku urang sabab diondang ku kasalahan urang. Itu bentuk teguran ti Allah. Kunaon teu lulus da teu ngapalkeun nya tuh. Nu ngapalkeun ge can puguh. Lulus komo teu ngapalkeun. Kunaon atuh eta teh tik-tik. Atuh ieu barang tuangna. Saka paran-paran. Nya geus cilok, geus cilor, geus cibay. Cilor, citul, tuh geus apal boga panyakit eta bima kasabat aidikum teguran gitu. Palawargi sadayana sabab Allah mah teu pernah gaduh niat ngadoreksakeun hamba. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah mah teu pernah ngadolim nganiaya hamba saeutik oge. Makana lamun urang meunang musibah, meunang ujian pait pabima kasabat aidikum, disababkeun dosa anjeun. Palawargi sadayana makana sabar we, teu sabar ge tetep diuji. Makanya wasta'inu bis sabri, lamun kenging musibah minta tulung ka Allah hiji sabar we heula. Tos Bu, sabar heula, tenangkeun heula jiwa, tenang ulah wakana naon. Nu kadua wassalat jeung salat. Sanes curhat tapi salat. Idza hasabahu amrun shalla rakaataini nazadul ma'ad, lamun Rasul kenging masalah salat isti'anah 2 rakaat minta tulung ka Allah. Palawargi sadayana. Jadi bahkan sanes wae sabar langkung Pak. Nu percaya kana takdir Allah ujungna happy ending mah ridho.
ridho. Gitu pala warga sadayana, ridho mah jadi nikmat. Bapak Ibu. Oh, makanya introspeksi. Oh, iya telepat abdi atuh dah. Barang tuang, tara olah raga itu. Memang makanya Sur Ibnu Qayyim Bu engke lamun urang diuji ku budak cek Ibnu Qayyim 100% budak bermasalah teh kasalahan urang nu jadi kolot embung capek ngadidik. Teu alim capek ngadidik. Wa inna waladaka min kasbika. Makanya bahasa hadis budak anjeun mah hasil usaha anjeun. Pala wargi sadayana. Hiji Bapak Ibu, pastikan lulus ujian pahit, jawaban nu leresna naon Bu? Sabar. Kadituna ridho. Nu kantos digambarkeun contohna geuning Pak, gitu di dunia keneh oge lamun ridho mah happy ending Pak. Geuning ibu-ibu anu icalan teh geuning Bu nu katabrak dina motor gitu ngarasula itu ieu dongkap anu bosna samun nu nabrakna driver gitu sok ku abdi digentosan Bu ibu ulah icalan nganggo motor deui karunya geus sepuh jaba istri siap ibu lamun dipasihan ruko aya nama dina jongkok we ibu na jongkok sok hoyong di mana we di dieu di tilu tempat opat tempat Pak geus lila teh usahana maju akhirna mah ngobrol ka babaturanana abdi maju teh untung katabrak bagelang tuh untung katabrak mun teu katabrak mah tuh. Jadi jangan menghakimi musibah pada saat itu. Pada saat kenging musibah mah idza asobatuhum musibah qalu inna da milik Allah atuh Pak. Itu. Nu kadua ujian teh Bu saparantos diuji kuno pait anu jawaban tepatna naon? Sabar. Nu kadua ujian nu amis. Ujian anu amis. Naon Bu ujian nu amis teh? Badan sehat da urang mah alhamdulillah tara gering urang mah. Nu kadua usaha maju kahoyong kacumponan cik naon nu langkung teh eta badan sehat usaha maju kahoyong kacumponan kade diuji tapi ujianana anu amis. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami nguji anjeun bisyarri gitu ku hal nu karasana pait wal khairi jeung hal nu karaosna amis fitnah jadi ujian. Pala wargi sadana awak sehat kahoyong kacum ponan usaha maju barudak calager palin terjaradi jelema kabeh ujian anu amis Bu kade sanes teh diuji pala wargi sadayana siga jalan tol Pak itu bebas ham ujian teu hati-hati mah tabrakan beruntun tuh lebih parah Pak leres teu sabab seseueurna jalmi diuji kuno amis mah teu ngaraos teu diuji cik ngaraos diuji teu henteu bahkan nu aya nalipak maneh naon nalipak maneh teh kita siga mangkorun geuning terang mangkorun Bu ngaturun batur mah usaha teh hararese maneh mah usaha teh aduh meuni gampang gitu nanaon ge jadi duit bahasana kumaha eta bisa kitu cik elmuna turunkeun atuh ala ilmin indi sahaula tuh Pak teu lulus eta teh pala wargi isan di urang mah teu karaos Pak sikap siga korun teh aya kunaonnya batur mah gitu nyawah teh loba ku hama gitu 100 bata teh paling sakintal ge
100 kilo ge kurang ari maneh mah walah atuh sahahula konsultana insinyur pertanian tah sarua teh ala ilmin indi pala teu lulus tah pala wargi sadayana. Padahal contoh Nabi Sulaiman, contoh Nabi Sulaiman. Pak, Bu, hati-hati. Teu aya jalma diuji boh kunu pait, kunu amis, tapi iwati aya jalma nu leuwih tibatan eta. Urang hirup teh asa susah, asa sulit. Ibu, aya jalma nu hirupna leuwih susah, leuwih sulit tibatan urang. Siga lamun urang diuji kuno amis, awak sehat, usaha maju, pinter, aya nu langkung, wapau kodu ilmin alim, di atas orang yang pinter ada yang lebih pintar. Makanya turutan pala wargi sadayana Nabi saha? Nabi Sulaiman. Pan Nabi Sulaiman nabi, rasul, raja, terus naon deui Ibu? Jabatan luhur, harta melimpah, ilmu luar biasa. Anu ilmu Nabi Sulaiman nepikeun ka kiamat moal aya nu nandingan. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahdin. Gusti pasian abdi kakuasaan nu teu aya duana. Lamun teu aya duana saberiji? Hiji. Pak, Bu, teknologi paling hebat ayeuna naon? AI. Nu di tangan urang HP bisa mindahkan data elektronik langsung. Pengawasan iya tiasa ditinggal sealam dunia, leres tuh. Tapi itu datanya digital. Gitu. Tuh abi payeuneun Masjidil Haram, cekrek. Kirim ka dieu di Masjidil Haram. Duh, ki Pak ayeuna keneh leres tuh. Tuh, Pak. Gitu. Tapi kakarak bisa mindahkan data elektronik. Nabi Sulaiman mah, Pak, sanes mindahkeun data elektronik, mindahkeun barang kargo dalam waktu yang sama. Cek saha nu bisaeun? Pak, punten lamun aya jasa pengiriman barang nu disebut kilat sakolepat atau sabaraha poe? Ngirimkeun motor ti dieu ka Bandung, Pak, disebut titipan kilat sakolepat atau sabaraha dinten? Tuh Nabi Sulaiman mator pata'ain, sekejap mata 3 detik tring geus aya. Siga urang ngirim data elektronik. Tuh ilmu kakuasaan harta emas wae ditincakan. Di urang mah emas teh nincakan. Ieu mah emas teh ditincakan. Tapi hebat Nabi Sulaiman, Bu, sadar yen ieu teh bukan sekedar pemberian biasa. Hadza min fadli rabbi, ieu sadayana teh anugerah ti pangeran abdi, liyabluwani, kanggo nguji abdi. Tiat bahasana nguji, am askur am akpur, nah abdi janten jalmi syukur atawa kupur. Nu lulus syukur, nu teu lulus kupur. Tadi sombong, melak cangkeng dina cangkeng, kan melak cangkeng. Padahal lamun nganggo syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi ieu teh emut keur diuji. Jadi salieuk beh teh hirup teh naon, Bu? Ujian. Pak lamun teu sadar dina diuji kunu amisna balaga asa aing, dina diuji kunu paitna asa pangripuhna saalam. Weuh nanaonan dibanding dulur urang Palestina mah, Pak. Leres teu? Sok teu aya nanaonan pala wargi sadayana. Sabab memang ari ujian mah ala qadri iman. Ujian mah sesuai dengan kadar keimanan. Ngan Rasul nguningakeun, lamun Allah Subhanahu wa taala mika cinta hiji hamba, ibtalah eta hamba diuji.
Makanya jalmi nupang agengna ujian mah para nabi para rasul. Asadul bala indallah al anbiya, gitu orang yang paling besar ujiannya di sisi Allah para nabi. Kunaon sabab nabi jalmi nu paling dipika cinta jeung ujian ala qadri iman, sesuai dengan kadar iman. Kieu Pak, lamun dibahasakeun lempeng mah Pak, salila urang deket ka Allah, beuki taat ka Allah, palawargi sadayana boh diuji kunu amis kunu pait, itu yang terbaik buat kita. Kuncina teh di mana orang makin caket ka Allah. Makanya diuji kunu amis syukur, diuji kunu pait sabar. Itu ulah naroskeun Gusti abdi mah geuning usaha teu maju kahoyong teu kacum ponan, diuji kunu pait teh Pak, kunu amis teh usaha maju kahayang kacumponan ka masjid lup-lep. Naon lup-lep teh? LLW lup-lep wae. Siga sinyal baheula keur diuji kunu pait mah pangheulana ka masjid Jumatan pangharupna. Tahajud teu eureun diuji kunu amis we ka masjid lup-lep Jumatan datang pang paneurina balik pangheulana. Abi mah sanes teu emut seueur urusan. Tuh Pak, palawari teu lulus berarti palawargi sadayana. Makana ibu jalma nu apal kana takdir Allah mah diuji ku boro-boro kunu amis kunu pait wae, sabar ridho jeung syukur, sabab abdi tetep aya dina jalan nu bener. Kunci utamana eta, sabab eta indikator lulus ujian. Naon hartina urang diuji ku Allah kunu amis tapi jauh ti Allah. Soko mau geus diuji kunu pait teh jauh ti Allah ngarasula we. Nah, Bapak Ibu sadayana nu katilu, Bu, ujian Allah teh naon? Ujian Allah nu katilu parentah. Jadi parentah teh ujian. Parentah Allah miwarang naon ka urang? Miwarang ibadah, miwarang sae, Pak. Eta teh ujian. Kalau warga sana jangan dianggap parentah teh bukan ujian. Piwarang rukun Islam, syahadat, salat, zakat, haji, saum, eta teh Pak ujian. Makana Bapak Ibu jalmi anu lulus dina ujian parentah mah itu sakuma pada maklum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Wa idzib tala Ibrahima rabbuhu bi kalimat fa'atammahunna. Emut nalika Allah Subhanahu wa taala nguji Nabi Ibrahim ku berbagai ujian. Ujian dia teh diantawisna parentah. Tapi fa'atammahunna, nilai Nabi Ibrahim diuji ku parentah sampurna. Naon sampurna teh? Naon sampurna teh? Teu aya kurangna, nilaina 100. Pak. Sok Pak Bu parentahkan Nabi Ibrahim berat abot. Leres teu? Cik urang mah parentah Allah tepat teu aya resiko. Dititah tahajud naon resikona? Tunduh. Hari tunduh, Pak. Kana awak kumaha? Tapi saumur-umur. Pak. Itu mana? Nabi Ibrahim mah resiko teh leres nyawa. Sok jarak tebih leres teh Pak, mikeun budak wah eta teh papisah jeung budak ribuan kilometer can ayana naon budak geus badag dipencit nya budak hiji-hijina kasep meunang hayang soleh kudu dipencit berat teh Bu nyaah teh ka budak cik mending ngorbankeun budak mending ngorbankeun salaki
Oh wah sok iya budak hiji-hijina kudu dipencit Pak nu dipikanya kata si gamarkeun geuning Bu ilustrasina kumaha beratna ujian ieu parentah lamun Allah gitu ieu parentah kudu mencit budak soleh nepikeun ka ayeuna wah Pak ibu gaduh budak 10 cek Allah pencit hiji nu pang bangorna dibikeun moal Pak pan aya salapan deui nu soleh tuh kagambar Pak komo ieu hijina Nabi Ibrahim lulus ta eta palawargi sadayana lulus Pak Bu ujian parentah mah itu dorongan Pak ujian parentah mah dorongan makana doronganna iman sabab dina parentah mah teu aya pesona teu aya daya tarik naon Pak daya tarik salat naon daya tarik tahajud makana teu karua tahajud mah sabab nuju raraosna ngajihar ngeunah keneh ngajihar nggak ada dorongan Pak sok naon doronganana dina parentah mah Pak itu kahalangan ku teu parurun horean hujibatil jannah bil makarih pisurgaeun mah dihalangan ku hoream ngan lamun dilaksanakeun happy ending contoh saum weah kieu teh horeamna batur mah ngabubur batur mah ngopi batur mah ngupat tahu leres teu ti beurang ngabaso nyeblak tuh pas duhur pas lapar nah eta di bawah puasa mah di waktu teh menililah teh eta kakarake jam 8 dihitung lohor Pak 10 menit deui ka magrib ge kesel bisi eueuh nu adan eta di masjid bisi jamna cenah telat cenah tuh Pak tepung jeung magrib bungahna teu aya tarana tuh Pak kahadean mah kitu berakit-rakit ke hulu berenang-renang bersakit-sakit dahulu senang kemudian itu Pak makana lamun teu kuat iman mah hese dina ngalaksanakeun parentah mah makana sok rada maksa muru auladakum bis salat ingda sab'i sinin parentah budak anjeun salat umurna 7 tahun wadribuhum teunggel cepret lamun 10 tahun tuh maksa palawargi sana rahimallahu bro'atan Allah masihan rahmat ka hiji istri nu gugah ti wengi ngagugahkeun salakina pa in abad eta salaki dihudangkeun teh kalah morongkol teu morongkol merengkel mawa cai banjurkeun tuh Pak maksa sabab enggak ada pesona enggak ada daya tarik kana parentah mah palawargi makana sistem kitu anu kudu maksana namun urang ka budak dititah didodorong singa ngadorong mobil teu mogok pa ulah didorong Pak capek-capek itu Pak karena kahadean makana parentah mah sabab kahalangan ku hoream Pak Bu aya teu jamu semangat salat ngadahar jamu teh karena salat jadi semangat teh aya Pak itu palawargi sadayana ngan purumusna hoyong lulus tina ujian parentah mah kalau udah pasti bener ulah mikir tos gitu lulus geura ulah pakai mikir lamun mikir jadi hoream setan mah lamun dibere melenge jadi molongo as-salatu khairum minan naum hudang ulah maka kesimpulanna ulah hudang da make mikir kalau udah pasti bener ulah mikir heula mah abu setan didinya ngahalangan Pak aya kenceleng abusan ulah maka kesimpulanana ulah di abusan pasti gitu Pak sabab mereka sempetan ka setan ngaganggu jadi dina parentah mah pok
torolong. Jangan pakai mikir mah hese. Palawargi sadayana. Itu rumusna lamun hoyong lulus dina naon Bu? Parentah, sabab teu aya pesona, enggak ada daya tarik. Pak, aya daya tarik mah ulin hiling ameng jam 2 peuting ge harudang eueuh nu kaberangan. Nah, karena ulin mah aya daya tarik. Nah, salat subuh mah jam 4:30 5 ge kaberangan. Anu jam 2 teu kaberangan itu, Pak. Makana di dieu mah polana maksa. Maksa polana palawargis ngan lamun dilaksana happy ending. Leres teu? So, makana kana kahadian makana diajar kana ngaos kudu maksa, Pak. Itu moal ayeuna karaosna nikmatna engke. Palawargi sadayana. Makana rumusna nu tadi kana hade mah teu kenging nganggo mikir, teu kenging nganggo pertim gitu. Nu teu jadi teh loba mikir. Ibu bade ngaji ningali ka langit geus ceudem. Ngaji ulah abus godaan setan. Kelamun ngaji hujan kumaha balik tuh can-can ge init geus mikir tuh komo urang mah ayeuna mah keur awak teh sering kaserang tuh tambahan kaserang hari geus geuring teh sok hese deui cager tambahan tuh sabab mikir heula Pak itu mikir heula kadang sok ngajak batur ibu bade ngaos moal oh aya abi teh bade aya tamu moal nyamper deh ibu bade ngawas moal hayu urang sareng ih gaduh padamelan hapunten moal nyamper deh ibu bade ngawas moal ih abdi teh kahoyong mah ayangan ka eueuh ieu teh awak teh tos sabaraha dinter teu damang jadi moalnya moal sadayana moal abi ge moal mikir heula mah kitu Bu. Kahadean mah ulah mikir heula pok torolong sesibuk apapun nuju rapat nu kudu kumaha panggil ku Allah mah eureun Pak bahkan namun tiasa mah apa jadwal jadwal salat jam sakieu angkat-angkatan urang salat di masjid mana harus sudah begitu diagendakeun masuk dalam agenda parentah mah kitu mun teu kitu mah moal tiasa Pak sok Pak ngalaksanakeun ibadah haji ku zaman ayeuna hiji mahal leres teh Pak nu kadua lah lami nu katilu cerita di ditu diudag dan sebagainya beuki sieun leres teu sok lamun teu dorongan keimanan nu kuat mah Bapak Ibu tah Pak lulus ujian dina parentah mah ulah nganggo pertimbangan laksanakeun da teu aya resikona naon gugah jam 3 naon resikona tunduh engke we sare beurang leres teu komo geus biasa mah da moal tunduh kakara eta mah masa transisi namina palawargi sadayana tah Bu 3 itu nu kaopat disebut ujian teh nebihan larangan palawargi sadayana nebihan larangan ge ujian Bu berat kene diuji kuno amis kuno payet kuno amis sabab teu ngaraos eta teh ujian itu Pak siga di jalan tol siga sanes hambatan padahal justru lengah sedikit kecepatan tinggi Pak nah ayeuna berat diuji ku parentah berat diuji ku larangan Bu dina larangan mah lamun dina parentah mamaksakeun kudu aya dorongan ada sistem Pak nu maksa urang makana lamun hayang hade masuk kana sistem sabab urang teh sok aya horeamna sok aya teu Pak ruruna masuk kana sistemna kapaksa nah lamun dina larangan pola lamun hoyong lulus Bu ulah nyaketan kudu nebihan tingali umpamana palawargi sadayana dina khomer dina judi maka ujung ayatna pastanibuhu naon pastanibuh tebihan
tebihan. Dina zinah, dina harta haram, bahasana naon? Wala taqrabu, ulah ngadeukeutan. Zina, wala taqrabu malal yatim, ulah ngadeukeutan harta nu haram, harta budak yatim. Ulah ngadeukeutan teh berarti kedah ditebihan. Kunaon bahasana? Bu, dina nu haram mah nebihan, nu dilarang mah ulah caket kudu tebih. Kunaon? Sabab nu haram mah aya pesona, aya daya tarik eta. Sok Pak. Kunaon? Wa zayyana lahumus syaiton. Allah menghiasi nu haram mah jadi menarik dan tertarik. Sok linana naon ge Pak? Leres teu? Sok gitu. Jadi nu haram mah memang awalna teh amis. Gitu. Siga umpamana neangan duit ku judi, ayeuna judi online nu rame Pak. Judi disebutna maesir. Maesir teh naon? Maesir teh yusru neangan duit ku cara gampang. Hoyong menang 50.000 ge. Tingali nu nyawah mah kudu ngabedug. Naon ngabedug teh Bu? Macul, kesang leutik, kesang badag, kesang mejeuh. Nu judi mah gitu. Pak tinggal kieu we gogolehean sambil ngopi. Lain we 50.000, 100.000, jutaan Pak. Leres teu? Gitu. Batur nu main bolana ieu nu gampangna taruhan. Gitu. Makana nanaon teh ditaruhkeun gitu. Motor ngaliwat taruhan. Mobil ngaliwat taruhan nomorna. Ustad oge ditaruhkeun, sok taruhan hadir moal si ustad. Oh Pak, maesir. Itu nya tuh batur mah kudu bobolokot kesang ieu mah tinggal kek. Bapak Ibu sadayana, kunaon nu haramah kudu ditebihan ulah caket sabab tadi aya daya tarik. Jangan main-main Pak. Gitu. Bapak urang teh lulus dina urusan ieu mah. Sa bapak urang? Wa ya adamu uskun anta wa zawjukal wa kula minha ragadan wa la taqraba hadihis patakuna minad. Ulah ngadeuketan. Nabi Rasul orang pertama cicing di surga. Di surga mah kan seueur tangkal. Makana makanan ahli surga mah naon Bu? Wala taqraba hadhihi syajarah. Makanana teh back to nature, kembali ke alam. Makana moal aya baso di surga mah. Nu dikopkeun seueur tidak terbatas, nu dilarangan hiji seorang nabi, nu dilarang hiji ternyata naon Bu? Ngalang kunaon? Dan nu dilarang mah aya pesona Pak. Jadi penasaran, ada daya tarik, gitu. Terus kesana enak raos, makanya cek Bung Roma, kenapa yang enak-enak? Hebat setan mah Bu. Pak, satu acan jadi istri urang teh menarik tuh. Matak ditikah ge menarik. Ari geus nikah menarik kene atau menarik kene anu sejen Bang? Tuh eta setan mah. Baheula macan nikah mah menarik gitu. Nah geus nikah mah jadi biasa tuh saya teman. Jadi biasa we. Nelepon ke hayang sakedeung atosnya mah cenah. Can kawin mah menarik gitu. Ngobrol teh asaraos teu karasa satengah jam oge jeung istri jeung salaki. Atos mah nya bapak keur sibuk. Makana cek nu heureuy Bu ieu mah. Cek nu heureuy lamun nempok budak batur sok keras ka budak sorangan. Tapi lamun nempok awewe batur poho pakanu sorangan. Wa zayyana lahumus setan. Makanya bahasana ulah deket, geus deket manu haram mana tahan. Moal bisa
Nah, iman kuat eta nu hiji deui. Eta mah bahasa Quran. Tenang we tuh da ieu mah masantren ge lila 20 tahun berarti bodoh lila-lila teuing. Tenang we mah hafal Quran, hafal hadis, nu hafal Quran, hafal hadis di Mekah nalila urusan nu kieu mah teu aya nu dimaksum. Wah, Pak, bermain api jatuh. Wah, Quran, Pak. Iya mah. Tinggal Bapak Ibu di zaman tabiin pamit telepat ada pejuang. Tepat pejuang Baitul Maqdis. Pejuang Pak hafal Quran. Anak agamana hebat. Bapak Ibu sadayana nalika berjuang teh ternyata di musuh teh aya istri anu geulis. Nah, haker berjuang teh jadi robah niat. Nu tadi mah berjuangkeun bebeneran, ngabebaskeun Baitul Maqdis, ieu mah kapincut ku awewe, terbayang-bayang di otak, Pak. Gitu, ngan jendela otak mata gitu. Gitu Pak, terbayang jadi robah orientasi ngudag-ngudag awewe. Nah awewena gayung bersambut boleh. Gitu, syaratna anjeun murtad tina Islam. Wah Pak boleh sok urang kawin. Syaratna teu mentana naon murtad tina Islam. Ternyata itu Pak hebatna setan. Pala wargi senah hebatna setan mah didinya poho kana purwa daksi, poho tujuan berjuang, poho saha diri pejuang Islam bari kana agama luar biasa. Singkat cerita murtad kawin Pak. Nalika kawin ditanya ku babaturanana, anjeun kan hafal Quran, coba ayeuna ayat Quran anu 30 juz 114 surat anu 6236 ayat coba bacakeun ku anjeun. Ternyata tina jumlah 6.230 genep ngan apal hiji ayat dina surat Al-Hijr anu ternyata eusina negor manehanana. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'ani mubin. Tak ayat Pak. Ayat katilu rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Engke jalma kafir bakal hanjakal kunaon baheula keur di dunia teu Islam. Eta nu apa teh? Ia secara tidak langsung teguran kamanehan nana batur mahayang Islam ia mages Islam murtad engke jalma kafir di akhirat bakal hanjakal lau kanu muslimin kunaon abdi teh henteu Islam darhum antep yakulu manehana sina barang dahar wa yatamat taun senang-senang pas saupa ta'lamun engke maraneha bakal apal akibat tina pagaweanana. Tuh Bapak Ibu sadayana gitu Pak. Jadi di nu haramah kunaon kedah ditebihan Bu sabab aya daya tarik Pak. Nu kadua kunaon bahasana mending ulah apal, mending ulah nyobaan, mending ulah deket sabab lamun udah masuk susah keluar. Aya zat adiktif, zat ketagihan. Cik Ibu ketagihan salat teu? Ketagihan maca Quran teu? Quran dibuka panon nutup. Nu harama aya ketagihan, makana nu mabok hese eureun Pak. Aya panti rehabilitasi Pak. Nu judi hese eureun, nu salingkuh hese itu azat adaktif, zat ketagihan Pak. Agama mah hebat. Makana tindakanna pencegahan, tindakan preventif. Gitu. Tindakan pencegahan lebih utama tibatan pengobatan. Jauhan ulah Bapak Ibu sadayana. Sok kira lulus, jangan main-main. Bapak Ibu sadayana, mending kene teu kenal, mending kene teu apal, mending kene teu nyobaan. Geus nyobaan mah komo udah biasa, pala wargi sana susah menghindar. Bapak Ibu sadayana, nu kasabaraha Bu?
Makanya namun tadi di nu ujian nu pait nu amis berat nu amis, ujian parentah larangan berat mana? Sadayana ge berat. Kalau warga sana makana kieu Pak, jalma iman mah pastikeun nikmat teh nu halal. Nikmat teh benerna teh itu. Makanya geuning cek Rasulullah, talasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kunaon urang ibadah tapi teu ngarasa nikmat ibadah teh hambar. Lamun sayur mah hambar teh naon Bu? Teu aya barang emam ngan teu semangat hambar. Aya ibadah nu sok hambar urang. Salat mah salat kan Allah. Hambar maca Quran hambar. Kunaon ternyata tilu Pak. Itu. Jadi jalma nu bener iman mah nikmat teh Pak dina ibadah. Nah syarat jadi nikmat gitu. Nu susah ngarasa nikmat makan rasa mah susah digambarkan. Leres teh Bu? Coba Bu jelaskan naon nu disebut lada. Sanes hasem, sanes pahit, sanes amis, hese. Aberewe cengek tah eta lada teh. Naon nu disebut amis? Hese ngajelaskeunana rasa mah Pak. Kudu nyobaan. Leres teu? Pasihan we gula tah eta amis teh. Gitu, nu ngana perasaan mah gitu. Tilu perkara nu nyababkeun urang bakal kenging amisna iman. Amisna iman teh genah betah hirup dina ibadah, heuat berat ngajauhan maksiat. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah Rasul leuwih dipika cinta tibatan nu sejen. Pastikeun prioritas hirup mah Allah. Makanya cek Ali bin Abi Thalib la yarjuanna abdun illa rabbah. Teu aya nu diharapkeun ku urang dina hirup iwati Allah. Harapan hirup teh naon? Allah. Bu, ngaharepkeun manusia mah sok aya kecewa, sok aya ngecewakeun. Ibu kantos kecewa ku salaki? Bapak pernah kecewa ku istri? Pernah datang teges capek jamadad jamadud siga beuk menang tuh ngaraku Pak gak jauhanan disambut nyiapkeun cikopi nasi goreng pisang ya Bapak maresepna nu garoreng tuh makana layar juanna abdun illa rabbah teu aya nu diharapkeun ku hamba iwati Allah wala yakhofanna abdun. Nah ieu Pak awas teu aya nu dipikasieun ku hamba nu bener mah illa dzanbah iwati tigebrus kana dosa. Bu, urang dibuli, urang dicaci moal jatuh nu matak jatuh mah di mana urang tigebrus kana dosa. Eueuh nu ngabuli ge jatuh sorangan. Kala wargi sorena. Nah makanya Pak eta teh kunaon tah eta kedah gaduh amisna iman teh aya rasa hiji tadi naon Allah Rasul langkung dipika cinta nu kadua wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah gitu mika cinta jalmi teh karena Allah ana uhibbuka fillah abdi mika cinta anjeun karena Allah pala wargi sadayana. Anu katilu wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdapa pinnar Pak gitu sieun kana dosa teh keheul kana dosa sakeheul sasieun urang digebrus ke neraka cik sieun teu digebrus ke neraka sieun pisan tah kudu siga kitu palawargi sana sieuna keheulna kana dosa sabab ujungna neraka lamun tilu sifat ieu aya tilu syarat ieu aya maka palawargi sadana nikmat dina ibadah amisna iman mah di dinya makana sok karaos urang ge buker iman turun mah ibadah tapi
hambar ibadah nu kieu moal aya asar Pak sabab cek nu telu tadi pala wargi sadayana. Terakhir Bapak Ibu ujian teh nu terakhir ujian teh engke tingali surat Furqan ayat 20 pami telepat wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Allah ngajadikeun antar anjeun ge jadi ujian. Nu kahiji mah ujian teh naon Bu? Nu pait, nu kadua mah nu amis, ujian nu pait mah sabar, ridho, lulus, ujian nu amis mah syukur, ujian parentah mah pok, torolong, ulah ngemut, ujian nu dilarang mah tebihan ulah nyaketan. Nah ujian nu terakhir wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah, maka Allah ngajadikeun antar anjeun ge ujian, antar urang ge ujian. Makana Allah ngawanti-wanti innama azwajukum wa auladukum fitnah. Nah surat Taghabun pasangan hirup anjeun budak anjeun ujian. Pala wargi gaduh tatangga kumaha wae ujian, gaduh salaki kumaha wae ujian, teu gaduh putra ujian, gaduh putra ujian, budak soleh ujian, budak teu soleh ujian. Pala wargi sana di jalan ujian, urang na motor ujian keur pengendara batur, batur ujian keur urang. Ieu mah kumaha si ibu teh nya gitu, sen ka kiri belok ka kanan. Itu belok sen ka kiri belok ujian Pak. Itu gaduh pamimpin bentuk kumaha wae ujian. Pala warga aduh boga pamimpin teh model kieu sanu milih ujian. Makanya ulah salah milih bupati ayeuna milih gubernur pastikeun Pak gitu. Nu kumaha ge ujian ngan meminimalisir Bapak Ibu sadayana, meminimalisir. Kunaon milih pasangan hirup, milih pamimpin, milih bumi tatangga kudu nu soleh, di mana diuji ge ujianna teu gede atawa ujianna ujian amis. Gitu. Raos jeung si ibu mah tatangga teh kunaon sok sering dikiriman. Tuh teu kaop urang meunang musibah ih diuji ari urang kumaha sikap ka anjeunna, anjeunna geus sakitu saena. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, jadi emut Bu hirup mah naon ujian, pastikeun urang lulus diuji. Lulus diuji teh berarti sabriji Bu? 5. Pastikeun sabar, pastikeun syukur, pastikeun pok torolong, pastikeun nebihan, pastikeun dina hirup kumbuh bermasyarakat eta ge ujian. Makana Pak riweuh aing ngahirup jeung masyarakat mara riweuh mending keneh hirup sorangan di leuweung. Al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Jalma mukmin nu bergaul jeung papada manusia sabar tina masalah nu aya nalika bergaul, langkung sae tibatan jalma mukmin nu hirupna sorangan. Sabab embung gaul, sabab lamun gaul sok aya ka nyeri. Urang mah moal boga deui pamajikan riweuh diuji. Para wargi salaki ujian keur pamajikan. Maka kata kuncina tadi Bu, syukur jeung sabar. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, upami serius Bu, upami fokus, upami urang sadayana tetep peka hirup teh ujian, pasti insyaallah urang sadayana lulus. Justru lamun teu ngaraos hirup teh keur di nah eta Bapak Ibu masalahna teh eta. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.